Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Ya ayyuhal muzammil, Yeuh nu disimut qumil laila illa qalila, gerah hudang salat ti peuting kajaba sakedeung nisfahu aw inqus minhu qalila, satengah peuting atawa kurang ti sakitu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atawa leuwih ti sakitu geura baca Quran kalawan anca. inna sanulqi alaika qawlan thaqila, Saestuna kami rek nurunkeun pidawuh nu berat ka maneh. inna nashi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila, Saestuna nyaring ti peuting teh leuwih hade tapakna sarta leuwih tandes nyerep bacaanna. inna laka fin nahari sabhan tawila, Saestuna pikeun maneh ti beurang mah loba pagawean. wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, Jeung geura sebut asma pangeran maneh sarta geura ibadah ka anjeunna kalawan ibadah anu junun. rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, Nyaeta pangeranna wetan jeung kulon, tayade pangeran anging anjeunna, nya pek anjeunna jadikeun junjunan. wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, Jeung masing sabar kana saniskara anu kumaranehna diomongkeun sarta singkahan maranehna kalawan hade. wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila, Jeung pasrahkeun wae ka kami jalma-jalma anu ngabarohongkeun nu dipapari nikmat teh jeung bere tempo manehna sakedeung. inna ladaina ankalan wa jahima, Saestuna di kami aya pangborogod jeung neraka. wa ta'aman dha wussatin wa 'adzaban alima, Jeung dahareun nu hese ditereuina katut siksaan nu peurih. yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, Dina poean bumi katut gunung-gunung genjlong satarikna jeung gunung-gunung jadi keusik ngalebu. inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, Saestuna kami ngirimkeun utusan ka maraneh anu jadi saksi ka maraneh saperti kami geus ngutus rasul ka Fir'aun. fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, Tapi Fir'aun wangkelang ka eta rasul, nya kami nibankeun siksaan ka manehna siksaan nu berat. fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, Nya kumaha rek bisa na maraneh nyalametkeun diri maraneh dina poean nu ngajadikeun barudak jadi huisan upama maraneh kalupur. as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula, Poean langit bejat gubalukarna salawasna janji anjeunna dicumponan. inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, Saestuna ieu teh panggeuing nya saha nu miharep tan wande manehna make jalan ka pangeran. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Saestuna pangeran maneh teh uninga yen maneh ngadegeun salat kurang ti 2/3 peuting jeung maneh salat satengahna sarta 1/3 peuting bareng jeung jalma-jalma anu tarumut ka maneh jeung Allah nangtukeun ukuran waktu peuting katut beurang. Anjeuna uninga yen maraneh henteu bisa ngira-ngira kalawan percis tuluy anjeuna hampura maraneh ku kituna baraca wae naon anu gampang tina eta Quran. Anjeuna uninga yen ti antara maraneh aya nu gering jeung nu liana init-initan di bumi miharep tina kurnia Allah nu liana bakal pararang di jalan Allah. Ku kituna baca wae naon anu gampang tina eta Al-Qur'an jeung geura adegeun salat sarta carumponan zakat jeung harutangkeun ka Allah pihutang anu hade lantaran saniskara kahadean nu kumaraneh ditataharkeun pikeun diri maraneh teh tanwande bakal kapanggih ganjaranana kumaraneh di Allah. Ganjaran leuwih hade jeung leuwih gede sarta geura marenta panghampura ka Allah. Saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha mika asih.